Tapi Kang, tong leutik teh, seniman mah tidak ada pensiun. Tapi sadina tidak ieu ada. sakaterang abdi teh ieu kitu ti kapungkur suara teh dugi kayeuna teu robi we. Teu robi da jeung alus wae. Ayo tah ieu mah abdi mah hoyong terang we aya rahasiana tanapi tipsna teu eta ngajaga kualitas suara teh kumaha. Resepna lah. Ya. Nu dipantrang. Eueuh nu dipan. Jadi mah sagala beres. Rek jengkol atah, peuting ngora, dicetrok. Terong ngora. Sabar mah kieu. Sama Bisa itu disebutkeun dipantrang. bisa disebutkeun tip keur adi-adi ya nya. Ya. Ti pantrangan sabar mah. Ena dipantrang. Ari teu latihan alus mah. Nah, eta. Berarti Latihan sabar mah. latihan. Latihan baheula ya jat nikah hayang-hayang nyanyi alus. Eta. Cek batur alus. Tapi da kurasa mah matak payu ge meureun alus. Meureun halus. Emang halus. Latihan teh nya. Aya senam mulut. Ya. Aya gini. Isuk-isuk geus lari. Nginum. Sabeakna sabotol. Sabeakna eta teh. Ceherang teh. Oh, Ciherang geus diibunkeun. Oh, menang ibunkeun. Menang ibunkeun pada cekolot kitu. Kolot kan kudu ngagugu. Itu ngagugupan doraka. Benar. Diolah siangna untuk suara-suara tarik. Kekituan. Pan geus ditibrakeun ku duit. Sudah anjir kudu latihan. Poe kan gitunya. Ya. Jadi mah terlatihan. Kan nya isora mah pasti eungap lagi sekolot. Nah, jadi tip-tipna teh gitu, tidak ada di pantrang, nu penting naon latihan. Enak di pantrang tong gorengan. Nah, eta nu rame eta. Enak sagala we dia kahakanan di balemkeun. Da abdi mah penyanyi moal goreng teu bisa. Angger we goreng teu latihan. Etot ya. Anu lama ngagugu ka gorengan nya. Nu bakal beres ku gorengan. Teu latihan mah angger we petot sorang. Ya, jadi memang harus terlatih. Latihan bener ku latihan karena proses latihan itu nyonte nyambungkeun ke pertunjukan gitu. Teu harap udun. Henteu. Apaan ieu teh juga masih ngadu bahako atuh. Ngadu bahako ieu mah. Bahako mah kudu bari. Lah eta rokok saha? Oh, saya nu bapak. Nu urang. Oh, nu wing di ditu bapak. Tapi eta Kang Hajinya kan tadi cenah latihan. Cing kapungkur kantos latihan di mana wae tah? Sabar mah kieu, da sabar mah. Ku masih haji latihan di mana? Kan urang teh hayang nyaho sugan we atuh aya keneh tempatna we keur latihan. Lamun numutkeun sejarah baheula. Iya. Sabar mah ku almarhum itu latihan, teu dilatih ku almarhum. Aslina. Dan aya secara langsung mah ku Mang Uko. Mau ku Hendarto. Mana geus lulus. Loba ieu mah dibejakeun usahanyana da ieu mah bako da. Ngadu bako. Geus lulus maneh. Atos mah. Bawa euy. Ijazah teh bawa ka dieu. Ini tuh kakarasa ku ijazah. Ijazah asli teh. Acan. Eta ijazah teh ijazah SMA. Asa gagah, suka teh diasukeun gawe. Mana ieu? Aing sok hareudang cenah. Pake gegeber urang. Pake gegeber. Astagfirullah. Jadi teu dianggap we ijazah teh. Teu dianggap. Ngan kudu pake hihit. Oh, cenah aing sok hareudang. Ngan aya trik-trik khusus. Anger di titana mencetak. Pulang dinesna. Setel lagu almarhum teh. Keur zaman tip goler kene. Tip jauh kana kompo. Tip goler di mana teh anu. Ya saeutik cetrekeun. Bari mencetak. Ti mimiti nyokot sora. Sampai ka eureun kudu jiga jeung dicarekan. Jeung kudu mencetak. Pas tibra ka katayapan. Rek luncat. Karo ka bumina nu sabelah deui almarhum. Kata eta geus kerek bisa ngadenge keneh. Rek ka mana maneh? Aduh. Eta dilatih gitu. Jadi kudu sarua we. Upamana di mari baya eureun jeung nyokot kudu sarua. Sampai ke akhir kieu sabaraha lagu sakaset eta kudu kieu we. Nu teu apa kudu kieu bari mencetak eta. Tah terwujudna dinya. Ya. Eta mah kanggo mental. Bener aslina. Mang Uko mah jelas tak ieu hasilna. Panggalakna. Nah, karena secara langsung
mempelajari kaset-kasetnya eta. Ya. Jadi we kieu. Makana urusan tulis menulis sok gitu. Oh gitu. Ngan ku sabab di forma hari tadi asti naon aya mata pelajaran sastra lagu. Ya, bantu sastra tulisan. lagu. Iya. Jangan salah. Lagu teh hese nya lagu teh. Bahkan anu ngomong lagu mah cenah gampang-gampang susah bener. Bener sok ada ku Pak Wahyu enak keur hese mah bisa sabulan teu mangi-mangi. Teu bisa. Mata kanu karang ditu tah montong sok saka inget. Montong sok saka inget nyin lagu teh hese ieu. Carekan lah Kang Ji lah tuman. Heuh komo aya mah musik cover cing atuh hargaan. Tah eta ieu dunia ayeuna eta bener ngaka-cover lagu. Ieu bener enak gampang-gampang susah bener. Lamun keur uteuk keur alus bisa sapeuting bisa 3 lagu. Bener. Tapi keur hese mah sabulan hayang mangi eta rupa ka eta bisa teu mangi bisa 2 bulan karek pangi. Deuh ieu bener basana nu geunah. Ya. Jadi cing kahayang mah anu sok naon para YouTuber gitulah nu Iya. Teu ngarti aing mah henteu sabarang. Jeung teu nyaho eta bakal jadi duitna. Ngan ku sabab jadi duit cenah. Si jadi goblok teh jadi duit. Tapi eta mun cover-cover gitu seharusnya aya hukumna teu gitu. Ayeuna jadi Peraturanana kumaha sih cover. Ya ini idealna kieu meureun pantes samana Pak Wahyu kan sok nya ti zaman mana tulas-tuli. Lebih pantasnya mun bebeja komo bari jeung duitna mere. Eta pan Halus bebeja gitu rek kabar-kabar. bebeja we. Ye cover minimal ada hak memangnya ke para pencipta sebenarnya aya hak aya nu ngurus. Tah kan eta mah tahun kali. Jeung kadang-kadang kan leutik. Sabab naon? Dengan radius anu Indonesia teh sekup Indonesia. Kan keur para pencipta mah pampang di nasional asa pajauh. Nah, makanya enak keur para YouTuber mun bisa malah bebeja. Nah, izin lah ke pencipta laguna lah. Izin. Gitu. Jadi kieu dina aturan aya barang siapapun yang mengcover lagu gitu. Itu harus izin pencipta lagunya. Harus izin. Karena di situ ada karena yang mengcover lagu itu biasanya ekonomisnya lebih diuntungkan daripada artisnya sendiri. Nah, dengan begitu maka harus ada izin, dan kalau tidak ada izin dari penciptanya, yang membuat lagu atau pencipta lagu wajib mengklaim, diajukan kepada kepolisian. Itu berat, eta aya aturanna. Eta dilaporin ke polisi. Dilaporkeun lantaran tanpa seizin. Sok we urang nyeun lagu, dirinya nu ngupload, dirinya nu menang duit, ari aing teu meunang nanaon. Ke rumah para pencipta mah ukur sakali teh. Heeh, dibayarna teh. Pencipta sakali. Leuheung. Taruh enak-enak. Kaset teh si lagu teh eta payu. Di recycle bebe jadi kan bogeuna ada diange. Oh oke. Kadang-kadang kan aya pencipta sok kadang-kadang jadi nggak jago deh. Kadang-kadang jadi hayang naik. Tapi kan itu mah ideal sebenarnya. Iya bener. Teu naon asal wani beuli teu wani teu sawios. Iya. Minimal mah bebe. Nang dianyuk. Sabar mah Menang dianyuk. Kang menang dianyuk tuh cenah. eta ngalaguna dianyuk teu. Sekian dirinya Sok tanya deui. Tanya deui mumpung keur pinter. Tadi tak anu masalah non pendatang baru no artis anu teh artis no karek clos gitu kan ya. Teu naon. Tapi justru geunaheun. Geunahna da eta mah urusan masyarakat eta. Nu hak memilih mah. Iya. Teu bisa dibendung. Soalnya kieu dina seni mah ceuk Yayan Jatnika nya tidak ada jago. Tidak ada jago. Tidak jago. Saur Kang Haji yang Jatika dina seni mah teh aya jago, tapi aya tidak ada jago. Karena apa? Lintang tinu maha kawasan nu bakal nyegorkeun eta lagu. Oh, wow. Oke, tepuk tangan dong. Sabab ieu Yayan Jatnika zaman Curug Cinulang sabaraha. Zaman hari teh keur dibonter ratusan ribu. Paling jago ku 7 saiteng keur zaman dina calung. 7 saiteng 750-nya bisa teu ngarti. Tapi teh karek ditaruh teh 7 saiteng. Beda kali ini beungeutna beungeut bodoh atuh. Kieu. Sok ngobrolan doang. Kieu ya. Jadi dina urusan ieu mah tidak bisa dibendung. Zaman harita Curug Cinulang meledak. Meledak Curug Cinulang. Bahkan si fenomenal si anu ngondang oge sabatukna keur penyanyi. Enak teh bayangkeun tidak tina 750 bisa 2 juta setengah zaman harita. Enak
anu balik deh kan tadi si penyanyi tidak ada jago benar cek di dia mah dan memang kondisi dia mah tidak ada jago di saat Mawar Bodas keur tarik tidak bisa dibendung datang lagu nu lain anu kudu meledak tidak bisa dibendung benar. tidak bisa dibendung ku saha wae enak contoh ya Mawar Bodas belentuk aya seorang penyanyi deui laguna ulah ceri pan kalandap ku masyarakat tidak bisa dibendung. Iya, payu. Kosipa keur ader-aderan rame. Bahkan ini Kosipa masih bertengger di panggung-panggung. Ya. Sudah 11 tahun lewat. Sahada teh penyanyi teh Kosipa teh. Siayan. Eta kan rame eta teh. Rame. Dina zaman Kosipa keramen. Aya. Kang. Deui Hari penciptaan lagu teh Kang, proses penciptaan lagu kumaha? Cing sami teh sering abdi gitu. Akang pandeung anu booming Kang lagu Sabelah Panon Kurita Tilanya Kang. Eta lagu edan luar biasa. Edan. Anjing di dieu mah halus wae nyeun lagu. Hese. Tah, eta luar biasanya aya lagu Sabelah Panon dibawakeun Kurita Tila karya Kang Haji Yayan luar biasa boomingna eta di YouTube. Ieu teh sabarma kieu. Tah eta kumaha sih Kang? Ayo sabarma kieu. Kumaha tah? Tidak ada jago teh bener intinya. Karena apa? Figur seorang pencipta lagu didukung seorang penyanyi saling dirinya. Bakal gitu. Ngawin teh merenya anu ngawin penyanyi jeung pencipta teh karena itu halus sorangan. Didukungna ka rumpaka. Dengan susah payah eta rumpaka teh jangan salah. Da eta teh ceuk nu loba nu ngomong eta teh Sabelah Panon teh jero. Lamun ceuk bahasa Indonesia mah di lirik Sebelah Mata. Sebelah Panon. Bahkan ke Yayan Jatnika bakal nyegorkeun, tapi lain Sebelah Panon kadua. Sabab lamun di dina lagu mah contohna lagu ieu upamana pop Gordon kahiji dar tadi terus Gordon kadua tara pahayu. Capek. Bener. Yayan Jatnika sudah meramu lagi. Judulna naon cing? Naon tah, Kang? Sebelah Ramu. Anjir. Sebelah bener eta Kang. Ai bobongok ala laki ditolak ku awewe rek kumaha? Sebelah tepuk sebelah tangan gitu. Pan wasada. Nyeri hate keur lalaki. Jadi lagu eta jadi kieu we. Disunakeun jadi sebelah Ramu. Jadi sebelah Ramu gitu. Sebelah Ramu judulna laguna Sebelah Ramu. Nah itu sebelah leungeun kudu sebelah Ramu dan sebelah Ramu. Maksudna bertepuk sebelah tangan cek Indonesia. Sing Kang aya teh rupakana meureun geus beunang sabait wae pameureun eta mah. Tah eta bocoran je kanggo ka baraya YouTuber Wahyu Raja. Oh, deui bil kumaha teh? Bil kumaha? Bil. Ah, poho deui cing mimiti teh kumaha? Oh, nu sebelah Ramu bil. Sebelah Ramu bil. Lah, nah ini. Lah, aing mah poho deui. Lain. Eta mah sebelah Panon. Sebelah Panon naon anu sebelah Ramu teh kamari teh di tik teh gini kan. Tak kieu geus sekolah tuh. Geus ditik padahal teh. Ditik. Poho anger. Apaan kieu? Kadang-kadang bari maca. Bari maca ya. Bari maca. Digeleungkeun. Digeleungkeun tadi kieu. Mun eta kana itu sekolah berbeda. Lamun ku barudak kadang-kadang aya minta nu mana? Nu cenah lagu teh nu eta. Aing poho deui. Sok di bejaan. Deukeutan aing, deukeutan. Hareupeun ka aing mimitina. Dina kuno. Tapi lamun geus eta, lamun geus aya hareupna asa aja gue penyanyi wah langsung ka hareup. Teh poho ngarakat deui anjing. Poho aing. Sare kabar. Tapi kan salahna si Yayan. Teu boleh lucu wae. Eta udah berat mah. Eta berat. Kang anu tos bener di YouTube lah nya Kang nya lagu akang nu pangengangna Kang abdi ningali syutingna teh di mana teh aya laut segala rupa dah Kang. Di laut aya. Tah teh lagu naon teh Kang? Ieu teh akang teh kieu nya. Eta teh rada-rada berreligi ria. Oh, religi. Tapi lain ria. Lain. Ngasah diri sorangan. Tah eta. Ngasah diri kan sok tulisan kitu we. Dengekeun ceramah teh. Oh iya sia. Rohna teh ieu. Wae sia. Seperti kieu. Baheula nyeun lagu linglung. Linglung. Tukang ngabahas lagunya ya. Linglung, ya. Nyeun linglung. Pan saya teu bisa kikitua. Yayan Jatnika lain ibarat linglung. Ka mana ieu lompat. Lamun Yayan Jatnika ngajauhan jelema anu ngarti. Ya. Karena lir ibarat
kabawa caah. Kabawa Cek caah. Yayan teh. Ai kabawa caah sagala ge dirawel. Ya. Sagala dirawel supaya ieu. Oh kieu urang teh hirup teh. Di barat kabawa caah. Tapi nah atuh ngajauhan jelema anu ngarti. Keung duh keung. Kalau tahu kami lo nyanyi goreng suara. Gala-gala antep lagi. Cing udah goreng nih mah. Yang wae lagu nu udah. Keung lamun nempo kapageto na mana pibeukeun balik tuh geus apa bahwa engke cenah engke urang teh menuju pengadilan anu paling mahal. Pengadilan anu mahal hisab teh Hisab teh Kang. teu poin teh kanu kon Tadi ku almarhum Darso nya di sanak ngawitannya Ngawitan. abdinya gaduh kasetna eta. terus di kamari di recycle deui dipauk deui Ku Kang Haji. bukana jadi dilebetkeun kanu album Deungdeuleun album Deungdeuleun eta tribute Kang almarhum No. laguna The Phenomenon idola nyentrik Deungdeuleun Kasus lebih linggu. gitu. Waduh luar biasa. Para baraya YouTuber Wahyu Raya Channel tong loka ka mana-mana. Stand up di Wahyu Raya Channel dina acara Ngadu Pako. Ngariung bari kongko bareng Wahyu